Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 45. Wa jeung ari pangkuat-kuatna tina pirang-pirang sabab anu ngadatangkeun atau anu narik-narik kana ngahasilkeun rezeki. Alla yatakalama eta yen ulah ngobrol itu si jalma bikalami dunia kana obrolan dunia badal witri dina sabada witir. Wala yuksiro jeung yen ulah ngalobakeun si jalma mujalasatan nisa'i kana diuk jeung pirang-pirang awewe. Illa indal hajati angin dina nalika butuh gitu, ayana pangabutuh. Wa alla yatakalama sareng yen ulah ngobrol si jalma bikalami bikalamin ku omongan atau ku obrolan laguin anu sia-sia gitu, anu lago. Ghairi mupidin anu henteu mere paedah lidinihi pikeun agamana itu si jalma wa dunyahu jeung dunyana itu si jalma. Wakila jeung dicarioskeun deui naon man lapad man ari saning jalma istagola eta katungkul ieu si man bima ku perkara la yakni anu henteu penting ieu ma hi ka itu si jalma ya futu tah sok lepot hu ka itu si jalma naon ma perkara yakni anu penting anu berguna ieu mah hi ka itu si jalma. Qala parantos ngadauh saha Bazro Jamharu Imam Bazro Jamhar idza ra'aita kana lapad idza ra'aita di mana-mana ningali anjeun ar-rajula ka hiji lalaki yuksiru bari ngalobakeun ieu si rajul al-kalama kana ngomong fastaikin tah kudu ngayakinkeun anjeun bijununihi kana gelona ieu si rajul. Qala parantos ngadauh sa Aliun Kanjeng Sayyidina Ali radhiyallahu anhu idza tamma kana carosan idza tamma di mana-mana sampurna naon al-aqlu akal naqoso tah sok saeutik atau ngurangan gitu. Saeutik ya dia naon al-kalamu omonganana gitu. Qala parantos ngadauh sa'al musannif rahimahullahu taala ittafaqo kana carosan ittafaqo meneran atau nyaruaan li kakuring fi hadal makna dina ieu makna naon syi'run hiji syi'iran. Idza tamma nyaeta syi'iran idza tamma di mana-mana sampurna naon aqlul mar'i akalna hiji jalma qala tah sok saeutik naon kalamuhu omonganana itu si mar'un. Wa aikin jeung kudu ngayakinkeun anjeun bihumkil mar'i kana bodona hiji jalma in kana lamun mabukti itu si mar'un teh muksiron eta anu ngalobakeun ngomong gitu. Wa qala sareng ngadauh saha ahoru jami sejen annutku kana carosan annutku ari ngomong zayinun eta teh kagindingan. Wasukutu jeung ari repeh mah salamatun eta teh kasalametan. Fa idza natokta tuluy di mana-mana ngomong anjeun fala takun ta ulah bukti anjeun miksaron eta anu ngalobakeun gitu. Ma inna dimta henteu nalangsa anjeun ala sukutin kana repeh marrotan
kalawan sakali. Walaqad nadimta jeung yakin nyatanana langsa anjeun alal kalami kana ngobrol gitu. Sabab ngobrol gitu miroron kalawan bolak-balik gitu. Loba lah gitu. Nah langsana iku sabab ngobrol mah salah ngobrol mah gitu. Wa mimma jeung eta tetep tina sapalihna perkara yazidu anu nambahan ieu mah fir rizki kana rizki ayyakula arieun ngucap si jalma kula yaumin dina saban poe ba'dan syiqaqil fajri dina sabada terbitna fajar ila waqti shalat nepi ka waktu salat maca subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih kana ucapan anu bieu gitu ti mimiti terbit fajar nepi ka waktu salat gitu salat subuh maksudna subhanallahi nyucikeun abdi kalawan nyucikeun saestuna ka Gusti Allah wa bihamdihi sareng muji abdi kalawan muji saestuna ka Allah astaghfiru nyungkeun panghampura abdi Allah ka Gusti Allah wa atubu sareng tobat abdi ilahi ka Gusti Allah. Maca kana nu bieu teh mi'ata marrotin kalawan 100 kali. Wa jeung eta tetep tina sapalihna perkara anu nambahan kana rizki teh ayyakula arieun ngucap si jalma la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin kana cariosan la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. La ilaha teu aya pangeran anu wajib diibadahan eta aya illallahu angin Gusti Allah al maliku anu ngarajaan anu ngaratuan al haqqu tur anu hak anu maha bener gitu. Al mubinu tur anu maha ngajelaskeun gitu nya. Macana teh kula yaumin dina saban-saban poe sobahan dina waktu isuk-isuk wa masaan jeung dina waktu pasosore mi'ata marotin kalawan 100 balik disami gitu. Wa jeung eta tetep tina sapalina perkara anu nambahan kana rizki teh ayyakula arieun ngucap si jalma ba'dal fajri dina sabada fajar kula yaumin dina saban-saban poe alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah karena ucapan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah sakabeh jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah wa subhanallahi jeung nyucikeun abdi kalawan nyucikeun saestuna ka Allah. Wala ilaha jeung teu aya deui pangeran wajib diibadahan eta aya illallah angin Gusti Allah. Macana teh salasan kalawan tilu wasalasina jeung 30 gitu. Naonana marrotan balikanana. Wa ba'da sholatil maghribi wa jeung arieun ngucap si jalma ba'da sholatil maghribi dina sabada salat maghrib aidon kalawan deui wa yastaghfiru sareng yen menta hampura itu si jalma macakeun istighfar si jalma Allah ka Gusti Allah taala barinya tangah jalur Allah sab'ina kalawan 70 naonana marotan balikanana ba'da salatil fajri dina sabada salat fajar wa yuksiro jeung arieun ngalobakeun si jalma min qauli la haula wala quwata illa billahil alil azim tina ucapan la haula wala quwata illa billahil alil azim. La haula teu aya daya upaya eta aya wala quwata sareng teu aya kakuatan eta aya illa billahi angin ku pitulungna Gusti Allah al aliyya anu maluhur al azim itu anu maha agung.
wassalati sareng tina ucapan atau tina ucapan maca sholawat ala nabi ka kanjeng nabi alaihi salatu wassalam. Wayakula jeung eta tetep tina sapalihna perkara anu nambahan kana rizki teh yakula ari yen ngucap si jalma yaumal jumati dina poenan Jumat sab'ina kalawan 70 naonana marotan balikanana ngucap Allahumma agnini bihalalika an haramika wakfini bifadlika amman siwaka. Kana cariosan Allahumma agnini, Allahumma ya Allah agni muga ngabeungharkeun muga nyugihkeun anjeun Gusti ni ka abdi bihalalika ku rizki halal ku rizki halalna anjeun gitu atau ku rizki anu halal ti anjeun gitu. An haramika nyugihkeun tina rizki haramna anjeun gitu. Rizki anu haram ti anjeun gitu maksudnya. Wakfi jeung muga nyukupkeun anjeun Gusti ni ka abdi bifadlika ku karunia anjeun Gusti. Nyukupkeun amman ti anu jalma siwaka anu salian ti Gusti. Wajeng eta tetep tina sapalihna perkara anu nambahan kana rizki. Yakula arien ngucap si jalma hadzas sanaa kana ieu pangalem kula yaumin dina saban-saban poe walailatin jeung saban-saban peuting. Antal azizul hakimu antal malikul qudusu antal halimul karimu antallahu khaliqul khairi wasyarri antallahu khaliqul jannati wan nari alimul ghaibi wasyahadati alimus sirri wa akhfa antallahul kabirul muta'alu antallahu khaliqu kulli syai' wa ilaihi ya'udu kulli syai' antallahu dayyanun yaumaddin lam tazal wala tuzal antallahu la ilaha illa anta antallahul ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahimu antallahu la ilaha illa antal malikul qudusus salamu al mu'minu al muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru la ilaha illa anta Allahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kana pangalem eta nu bieu dibacakeun nya. Anta ari anjeun Gusti al azizu eta zat anu maha gagah al hakimu tur eta zat anu maha hukuman atau anu bijaksana gitu. Anta ari anjeun Gusti teh al maliku eta teh anu ngarajaan anu ngaratuan al qudusu tur eta anu maha suci gitu. Antari anjeun teh al halimu eta teh anu welas al karimu tur eta anu mulia. Halaman 4 anta ari anjeun Allahu eta anta ari anjeun Allahu tegasna mah Gusti Allah khaliqul khairi gitu. Tahu anta ari anjeun teh Allahu eta Allah khaliqul khairi anu nyiptakeunana kaalusan wasyari jeung nyiptakeun kagorengan. Antari anjeun teh Allahu eta Gusti Allah khaliqul jannati anu nyiptakeunana surga wan nari jeung anu nyiptakeun neraka. Alimul ghaibi tur anu uninga kana perkara gaib wasyahadati jeung perkara anu nemrak gitu. Jonghok lah gitu. Alimus sirri tur anu
uninga kana rahasia wa akhfa jeung uninga kana perkara anu leuwih samar. Antari anjeun teh Allahu eta Gusti Allah al-kabiru anu maha ageung gitu, al-muta'alu tur anu maha luhur. Anta ari anjeun teh Allahu eta Allah khaliqu kulli syai'in anu nyiptakeun saban-saban perkara. Wa ilaihi jeung ka Gusti Allah hungkul yang udu balik naon kullu syai'in saban-saban perkara. Antari anjeun teh Allahu eta Allah dayyanun anu maha mutuskeun yaumaddini dina poe kiamat. Lam tazal anu teu eureun-eureun anjeun Gusti dina zaman madi gitu. Geus nama tetep we gitu. Wala tuzalu jeung teu tiasa dileungitkeun anjeun Gusti dina zaman pikahareupeun gitu. Anta ari anjeun teh Allahu eta Allah. La ilaha anu teu aya di pangeran wajib diibadahan. Illa anta angin anjeun Gusti. Antari anjeun teh Allahu eta Allah al-ahadu anu maha sahiji anu esa gitu. As-samadu tur anu diseja. Lam yalid anu tur anu teu ngalahirkeun ya Allah. Walam yulad jeung teu dilahirkeun ya Allah. Walam yakun jeung teu bukti lahu pikeun Gusti Allah kupuan eta sakupu sahadun hiji jalma oge gitu. Antari anjeun teh Allahu eta Allah. La ilaha anu teu aya pangeran wajib diibadahan eta aya illa anta angin anjeun Gusti. Ar-Rahmanu anu mapari nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimu tur anu maparina nikmat alit daerah tungkul. Antari anjeun teh Allah eta Allah la ilaha anu teu aya pangeran wajib diibadahan illa anta angin anjeun Gusti. Maliku anu ngarajaan anu ngaratuan al-Quddus tur anu maha suci anu bersih. Assalamu tur anu maha salamet tina kakurangan maksudna. Al-mu'minu tur anu ngamankeun. Al-muhaiminu tur anu ngawasi. Al-azizu tur anu maha gagah. Al-jabbaru tur anu maha maksa. Al-mutakabbiru tur anu maha luhur. La ilaha anu teu aya pangeran wajib diibadahan illa anta angin anjeun Gusti. Allahu ari Gusti Allah teh al-khaliqu eta zat anu nyiptakeun al-bari'u tur anu tukang ngadamal gitu. Nyiptakeun gitu. Al-musawwiru tur anu ngarupakeun. Lahu eta tetep pikeun Gusti Allah al-asma wari pirang-pirang nami al-husna anu aralus. Yusabbihu macakeun tasbih lahu ka Gusti Allah naon ma perkara anu tetep ieu mah teh fis samawati aya di jero langit wal ardi jeung aya di jero bumi wa huwa jeung ada Gusti Allah teh al-azizu eta teh zat anu maha gagah al-hakimu tur eta zat anu maha ngahukuman atau eta anu bijaksana